Arsana Maya semua kaula ini dadampa sampean pengersa dutaning sawarga. Agnon. Ieu teh naon? Kula apa yen anjeun tatapa teh hayang boga anak lin? Leres. Hayang boga turunan ta ieu keuman. Tong nanyakeun naon-naonna ieu mah keuman we. Geuning eta teh. Dek balik aing ka Astina. Cenah bapa aing raja. Eta ku kasarnya. Di warah gajah tadi. Aing geus tuman mah geus jadi bakat, geus jadi kulit jadi daging geuleuh. Hatena we hatena sabab menteuna pangeran ka manusia mah teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate. Iya, tapi bakal jadi sejarah ieu budak teh kasar. Moal daek nyemah. Papangi bio ge suga jemah ungeuk ke wungkul. Alah ampun. Tah ku kitu da kasep hayu saat sana muli ka Astina ibu teh bieu teh nyayogikeun tuangeun leuteun bilih bade tuang gerayu. Ieu lapar aing. Lumawi hayu geura su Bapak Semar hayu geura kaula teh di ditu meunsit sapi muning. Ulu sawios tong ngarepotkeun. Kapan lapar. Kurang sakalian syukuran ka Maha Agung. Benda Pak Ustad di ditu anu ngadoana mah aya Ustad Rahmat. Saya ayo kasep tuang heula. Sangka luar biasa Astina dahar lain Astina ayeuna di suguhan dahar singelong mah kitu lampa eta kasarios ieu kapompong anu kumelayang di gegana wiat. Sawarga Maniloka nyabet ieu kapompong anu melesat di awang-awang aya nu awir-awiranana lajeng kasabet ku Resi Narada. Kapompong mangke bakar rag-rag di leuweung Amer. Di leuweung Amer engkena bakal dimanfaatkeun ku makhluk-makhluk kurang alas Amer, alas Mertani. Nyaeta bakal dipake meungkeutan dijieun tali meungkeutan calongcong besi. Engkena calongcong besi teh bakal dipake ngarungkup Raden Bima dina mangsa babat alas Amer. Kitu kasampeur deui carita. Pasarios ieu urang wana keling kakasihna Sempani nuju tatapa palai kagungan putra. Sapraptane pun ieu Resi Narada. Gerah udang Sempani gerah udang aja waras teu bakal jati-jati teu bakal waras waluya. Ieu kaula mawa oleh-oleh Sempani. Semahong Arsana Maya semah kaula ini dadampa sampean pengersa dutaning sawarga. Agnon. Ieu teh naon? Kula apa yen anjeun tatapa teh hayang boga anak lin? Leres.
hayang buka turunan tak ieu keuman. Tong nanya ke naon-naon ieu mah keuman we. Geuning eta teh dibungkusan naon? Kulit. Ngan lain sakulit-kulitna. Timala. Keuman tuluy dipake mani anjeun, bojo anjeun. Hah? Leres inum sawareta engke anjeun bakal boga anak. Ngan bejakeun ka anak anjeun amanat naon? Omat ulah sakali-kali jeung ulah wani-wani ngaganggu turunan Pandawa komo Pandawana. Lamun anjeun ngaganggu turunan Pandawa, tangke ieu budak omat ngaganggu turunan Pandawa di dinya deket apasna anak anjeun. Aya kejadian ya. Ulah. Mangga diestokeun nuhun. Nuhun pangarsa nuhun. Bromios los. Tuna lampah eta kacarios ieu Pandu Dewanata anu ditangtang perang. Ku ieu denawa maju kurang ajar Pandu. Kurang ajar. Kurang ajar Pandu. Aing hayang patutunggalan sak kurang ajar. Kena gunakeun ilmu panemu sampelan pamake. Hah? Pamungkin bersana maklum jaga jamar pagi amran pangeran anu karerat namina usukan lama Salamatunya akhirat pajanu Barakatuh Salamat Punya akhirat Barakatuh Penjajaran kabihun meser kupati auna Pepoja